Ibu misalkan ngobrol sareng rerencangan sabaraha rencangan teh ibi kunaon bertaat-taat teuing ka salaki heg teh diwalar ku ibu taat ka caroge teh sabab diparentah we ku Allah. Abdi mah taat ka caroge supados Allah mikaridho kana diri abdi. Diwalar ku rerencangan ibu geuning eta salaki ibu na oge teu ngahargaan kana kahadean ibu. Ye kupingkeun ece ku ibu teh diwalar. Eta mah urusan caroge abdi we jeung Allah. Da urusan abdi mah abdi taat jeung ngadamel kahadean kanu jadi caroge teh supaya Allah ridho ka abdi. Caroge abdi mah jalma biasa ibu. Tong boro ngabahagiakeun abdi, ngabahagiakeun dirina wae hese. Are kumaha ngabahagiakeun abdi manehna ge seueur masalah. Bade kumaha abdi ngaharepkeun sagala tinu teu gaduhna naon. Abdi mah salami rumah tangga ieu teh ngan hungkul ngarep-ngarep supaya masak abdi kangge jadi caroge jadi amal kasayan, abdi beberes jadi amal soleh, abdi ngurus anak jadi amal soleh, abdi ngahidmat ka salaki jadi amal soleh. Abdi terang iraha abdi bade maot. Kumaha wae sikap caroge abdi, sifat caroge abdi, abdi usahakeun jadi ladang amal soleh. Kasayan caroge abdi disukuran, mudah-mudahan jadi amal soleh. Sikap caroge abdi anu kirang sae, ku abdi disobaran, mudah-mudahan sing jadi amal soleh.